Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Alajengkeun pasal kadua tina shalawat berjanji kalangan Syekh Imam Zafar Husain al-Barjanji. Wa ba'du sareng saparantosna ngaoskeun bismillah, alhamdulillah, salawat cenarang salam. Pakulu bakal ngucap ke musannif huwa sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah huwa ari Kangjeng Nabi Muhammad eta sayyiduna dunungan urang sadayana Muhammad tegas nama Kangjeng Nabi ibnu putra na pamegat Abdullah ibni Abdul Muttalibi sareng ari Abdullah teh putra na Abdul Muttalib. Wasmuhu ari jenenganna Abdul Muttalib eta Saibatul Hamdi, nyaeta Saibatul Hamdi. Humidat anu dipuji naon hisaluhu tingkahna atanapi prilakuna Kang Abdul Muttalib saniyah anu kagungan sifat anu sae atanapi luhur. Ibni Hasim ari Abdul Muttalib eta putra pamegatna Hasyim. Wasmuhu ari jenenganna Hasyim eta Amrun ibni Abdi Manafin ari Amar eta putra pamegatna Abdul Manafi. Wasmuhu ari jenenganna Abdi Manaf eta Mughirah alladzi anu yantami anu narima pantas naon irtiqau paagunganana li ulya karena narima agungna ieu Mughirah. Ibni Qusain ari Mughirah eta putra pamegatna Qusay. Wasmuhu ari putnamina Qusay eta Mujami sumia dinamian bi Qusain kalawan Qusay litaqasihi karena nampi kapencil ya Qusay fi biladi Qudoah linggihna di negara Qudoah al-Qasiyah anu terpencil. Ila an aada dugi ka nguihkeun deui hu ka Qusay saha Allah Ta'ala Allah nu Maha Agung Allah nu Maha Luhur ilal harami ka negeri haram atanapi tegas nama ka negeri Makkah al-Muhtarami anu dimuliakeun di negeri haram. Pahama teras ngajaga ieu Qusay himahu kana kasucian tanah haram atanapi tanah Makkah. Ibdi Kilabin ari Qusay eta putrana Kilab. Wasmuhu ay jenenganna Kilab teh eta Hakimun hakim. Ibni Murrata ari Hakim atanapi Kilab teh putra pamegatna Murrah. Ibni Ka'bin ari Murrah putra pamegatna Ka'ab. Ibni Lu'ayyi ari Ka'ab eta putra pamegatna Lu'ay. Ibni Ghalib ari Lu'ay eta putra pamegatna Ghalib. Ibni Fihrin ari Ghalib eta putra pamegatna Fihr. Wasmuhu sareng ari namina Fihr eta Quraisyun nyata Quraisy jika bakalna bangsa Quraisy teh nyata di Fihr. Wa ilaihi jeung eta tetep ti Quraisy ta Fihr tunsabu ari dinisbatkeun naon al-butunul Quraisyah katurunanna bangsa Quraisy. Wama sareng ari ieu marga atau nasab pauqahu kinaniun eta
tetep saluhurna Quraisy nyaeta Kinaniun bangsa Kinana kama sapertosna tetep keterangan janaha anu cenderung ieu keterangan ilaihi ka itu Quraisy al-kasiru kaseuseurna ahli sajarah waratadohu sareng anu nampi ahli sajarah karena itu keterangan. Ibni Malik ari Kinanah nyaeta putra Malik, Ibni Nadrib ari Malik eta putra pamegetan Nador, Ibni Kinanata sareng ari Nador eta putra pamegetna Kinanah. Ibni Huzaimah ari Kinanah putra pamegetna Huzaimah, Ibni Mudrikata sareng ari Huzaimah eta putra pamegetna Mudrikah, Ibni Ilyas sareng ari Mudrikah eta putrana ti Ilyas. Wa huwa sareng ari Ilyas eta waluman jalmi anu ngawitan ngahadiahan ieu Ilyas albudna kana onta ilar rihabil haramiyah di tanah haram kanggo kurban para putrana. Wasumi'ah sareng dikuping pisul bihi tina tulang tonggongna Ilyas saha Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zakaro bari zikir Kangjeng Nabi Allah ka Gusti Allah taala nu maha luhur walabah sareng ngaos talbiyah Nabi ka Gusti Allah. Jadi tina dadana atau hatena Ilyas anu soleh tos ka kuping aya kareteg bahwa Kangjeng Nabi teh nu sok zikir ka Gusti Allah sareng sok ngaos talbiyah. Ibni Mudhara sareng ari ieu Ilyas eta putra pamegetna Mudhar, Ibni Nizari sareng ari Mudhar putra pamegetna Nizar, Ibni Ma'adi sareng ari Nizar eta putrana Ma'ad, Ibni Adnan sareng ari Ma'ad eta putrana Adnan. Wa hadza sareng ari ieu nasab eta silkun kalung sapertos kalung atawa naon perkara wae anu sok diuntuy-untuy. Nazomat anu parantos ngaruntuykeun faraidahu kana pirang-pirang permata anu suci, kana pirang-pirang permata anu suci. Itu kalung naon banana sunnati pirang-pirang butiran permata asaniyati anu mulia. Warafuhu sareng ari nganaikeun nasab Kangjeng Nabi ilal khalili ka kakasih Allah Ibrahim tegasna ka Kangjeng Nabi Ibrahim ansaka eta nahan atau alim nyebatkeun anu tina itu rafuhu ila khalili Ibrahim asyari'u sahibus syariah anu ngabogaan syariah sahibus syariah majajan tegasna Kangjeng Nabi Muhammad wa abahu sareng leluhurna saparantos Kangjeng sataacan Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa adnanu sang ari Adnan bila roibin teu aya karaguan inda zawil ulumin nasabiyah mengujami anu gaduh ilmu kanasaban ila zabihi dugi ka jalmi anu dikurbankeun. Ismaila tegasna Nabi Ismail nisbatuhu anu nasabna anu terhubung ya Ismail ka Adnan wa muntamahu sareng tersambung itu Adnan wa muntaha tegasna maka sambung. Fa'adim maka kacida agung naon bihi
Karena itu silkun atau napi kalung teh min eqdin tina nyatana kalung ta'alaqat anu bersinar ieu kalung kawakibuhu anu bersinar naon kawakibuhu bintang-bintang na itu kalung azuriyah anu gumerlap. Wa kaifala sareng kumaha henteu wasaidu sareng hari tuan tegasna mah Kangjeng Nabi Muhammad al akram eta nu gaduhan kamulyaan. Salamoga tetep sholawat aparin sholawat saha Allah alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu sareng kasalamatan. Wasitotuhu anu tetep anu janten tatengah eta janten tatengahna itu yaqdun al muntaqahu anu kapiri. Nasabun ari nasabna Kangjeng Nabi Muhammad eta tasibu kareken atau kaetang ieu nasab al ula nu maha luhur bihulahi ku sabab indahna Kangjeng Nabi Muhammad. Qalladat anu ngalungkeun kana ieu nasab nujumaha kana pirang-pirang bintang. Nah itu nasab naon al jauzau bintang jauza atau napi disebut ena bintang Aries atau napi bintang kejora. Habaza iqdu sodadi wa fakhor habada kacida saena naon ieu iqdu sodadin kalung anu mulya wa fakharin sareng anu agung. Anta pihil yatimatul asma anta ari anjeun Kangjeng Nabi pihi dina eta kalung anu mulya teh yatimatul eta anu berharga al asma'u tur anu dijaga. Wa akrim sareng ngamulyakeun bihi ka Kangjeng Nabi min nasabin tina nasab toharuhu anu parantos sucikeun sa Allah Gusti Allah Ta'ala min sipahil jahiliyah tina perjinahana jahiliyah. Maksudna mah luhurna Kangjeng Nabi Muhammad mah bebas tina sifah. Awradal jainul iraqi waridahu bi mauridihil hani warwa awradana nu tos nyupingkeun saha al zainu zain al Iraq bangsa Irak waridahu kana anu kawarid itu nasab bi mauridihi dina kitab mauridi al-hani maurudil hani warwah janten karangan Syekh Zaini. Hafidhu mugi ngaraksa lilahu saha Allah Gusti Allah karamatan kana kamulyaan ni Muhammadin Kangjeng Nabi Muhammad abaahu sareng leluhurna Kangjeng Nabi al-amjada anu mararulya sadayana saonan anu ngaraksa ka aranjeunna lismihi kanu nama baikna Kangjeng Nabi. Taroku mugi anu ninggalkeun itu leluhurna Kangjeng Nabi asifau kana sifah tanapi kana perjinahan. Falam yusibhum jeung teu keuna ka aranjeunna ka abaahu naon aruhu sifat kacela tina sifah min adamin dikawitan Nabi Adam wa ila abihi dugi ka ramana Kangjeng Nabi Muhammad wa ummihi sareng ibuna Kangjeng Nabi Muhammad. Saratun saranurun nubuwati saratun ari pirang-pirang pamimpin saron tos mimpin naon an-nubuwat cahaya kana nurun nubuwati cahaya kanabian pi asariri gurarihimul bahiyah pi asariri dina pelipis kakek moyangna Kangjeng Nabi Muhammad al-bahiyah nu arendah. Wa badara sareng tos mancorong naon badruhu purnamana Kangjeng Nabi pi jabi dijandihi dina ta'arna kakekna Kangjeng Nabi Abdul Muthalib tegasna Abdul Muthalib
wabnihi sareng putrana Abdul Muthalib Abdillah tegasna Abdullah. Jadi karaksa keturunan Kangjeng Nabi Muhammad mah tina sifat sareng keturunan Kangjeng Nabi Muhammad gaduh sifat-sifat anu sae tapi anu terpuji mungguh Allah sareng mungguh jalmi anu hirup di zaman aranjeunna. Barakallah, mudah-mudahan manfaat.